Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 13. Wa tabaan sareng kudu silih jauhan anjeun anil wuku intina tumibana pimadolimil ibadi dina pirang-pirang padolimana hamba-hamba. Jadi orang kudu silih jauhan ka hade ulah nepi ka ngadeuketan kana saling dolim mutlakon barina mutlak. Kira-kira pidolimin mah pidolimun mah jauhan we kurang teh liana kunaon sababna karena sanyana wuku pimadolimil ibad eta diwanun jadi catatan nya terdaftar gitu daftaran orang jadi catatan layat ruku anu moal mungkin ninggalkeun hukana itu diwan sahalota ala Gusti Allah taala wa amadulmul abdi sareng anapun ari ngadolimna hiji hamba linafsi kana dirina itu hamba birtikabil maasi kumigawena pirang-pirang maksiat. Taya dolimna nu hiji hamba kana dirina teh taku ayana jalma migawe kana pamaksiatan. Lamun eta jalma migawe kana pamaksiatan, geus jelas eta jalma berarti kaya ngadolim kana diri pribadina. Sabab sagala perkara pagawean bakal kembali kana dirina sorangan. Ku Allah moal ditinggalkeun eta. Duna syirki barina salain musyrik. Billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Sebab musyrik mah lain dolim kana pribadina wungkul, tapi kaya musyrik mah dolimna ka Gusti Allah gitu. Wa in kana sanajan kabukdosan itu dolim war itu dolim eta yarju kembali dolim teh ila dolmin nafsi kana dolimna dirina. Musyrik itu dolim ka Allah. Anu tur padahal aya deui engke kembalina akibatna kana dolim kana dirina. Aidon deui fa innahu maka sanyana dolim eta diwanun hiji bukunya daftaran layak bau anu henteu peduli sa Allah akdat Allah taala bi kana itu diwan yumparu maka dihampura itu si hamba bitobati ku tobat pokona geus moal aya moal mungkin Allah ninggalkeun hiji padamelan jalma tah henteu kacatet di payunan Allah maka bisa dihampura eta si jalma anu dolim ku ayana tobat ka Allah dihampura kena ku Allah sanajan musyrik ayana tapi kembali manehna tobat insyaallah bakal dihampura ku Allah kala ngadawu Sayyidi Ali Al-Khawas jadi maksudna geuning kecuali musyrik mah moal dihampura satelah mun eta musyrik kabawa maut tapi lamun dina masa hirupna manehanana eta jalma teh tobat ka Allah pasti insyaallah ku Allah ditarima tobatna asal bener-bener ngalupaskeun tina pamusyrikan. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah taala amin madolimul ibadi ari pirang-pirang padoliman hamba eta ala sasati aksamin kabagi 3 bagian ismun aya bagian ya ta'ala kunu cumantel itu kismun teh binupus ku urusan awak-awakan. Jadi aya dolim anu banu hubunganana teh jeung dirina, ya jeung awak-awakan jeung jalma ini. Wa kismun jeung makhlukna Allah sareng sabagian mah ya ta'ala ku cuman teh adu kismun teh bil amwali kana pirang-pirang harta. Wa kismun sareng ari sabagian eta ya ta'ala ku cuman teh itu kismun teh bil arodi kana pirang-pirang kahormatan. Fa amanupusu maka anapun ari pirang-pirang awak-awakan Palha maka eta tetep ka itu nupus ahkamun ari pirang-pirang hukum adidatun anu bilangan. Bimisli qatlil amdi dina seumpamana maehan anu ngahaja-haja. Wal hotoi sareng nu kasalahan wa wujubil qudi sareng ayana kisos wajibna kisos. Wadiati jeung diat wa kiparoti jeung kiparat wa ghairi dalik sareng itu madkur. Jadi lamun ayeuna jeung nupus mah aya hukum nu bilang-bilangan dina arti hukum tertentu. Seumpamana maehan ku ngahaja-haja atau maehan kesalahan ku ayana kisos ayana diat ayana kifarat jeung sajaba-jabana eta hubunganna jeung nupus aya hukum-hukum tertentu anu geus nya ieu dina urusan berarti dina urusan jinayahnya dina urusan fikihnya wa geurek bimatina perkara wa tuma tamadkurun ditutur fi kutubul fikih itu dina kitab fikih kan fikih teh hiji ubudiyah umuna ului muamalah munakah jinayah tadi urusan jinayah ya aya
Wa amal amwalu sareng anapun ari pirang-pirang harta eta fa inahu maka saanyana itu amwal eta labuda mesti eta maujud min rodi hatina mulangkeunana itu amwal ilal madlumi kana dolim aw warisihi atawa anu ahli warisna itu madlum wa in tadaru sareng lamun udur naon dalika itu roddu alam yabqu maka henteu tetep naon gue tasuduki lain gawe sedekah bihaku itu amwal ansohi biha ti anu bogana itu amwal ala madhabi man yaro dalika kana tepan kana madhab jalma anu berpendapat yaro anu berpendapat itu man dalika kana itu goero tasoduk tah jadi lamun teh mah urang ayeuna urusan dolimna jeung harta maka wajib urang teh mesti teu meunang teu kudu ngabalikeun kana harta eta ka jalma nu didolim. Lamun anu didolimna ayeuna geus eueuh, maka urang wajib ngembalikeunna ka ahli warisna. Lamun ayeuna teu mampu urang ngabalikeun ku jalaran loba kasieun kitu kieuna, maka urang gawe sedekah keur manehanana gitu. Eta sapalina pendapat ulama kitu. Fa in ajaja maka lamun apes si abdun teh androdil madolimi tina mulangkeun kana anu didolim paliyat taksir istaksaro yastaksiru paliyat taksir maka kudu ngalobakeun si abdun teh aminal hasanati tina pirang-pirang yen kaalusan tadi mah gawe sedekah ayeuna ngalobakeun yen kaalusan salat sunat puasa eta teh allati anu yuapa anu dibayarnya dibayarkeun min hatina itu hasanat teh naon al-guroma'u pirang-pirang nu boga hak urang katempuhannya indal mizani di tempat ditimbangan amal wa illa maka lamun teu taksir paliyatahab maka gawe persiapan si jalma teh yatahammuli asqalil madlumi pikeun nanggung kana pirang-pirang berat anu didolim wa wazarihi sareng pirang-pirang dosana nu didolim yaumul kiamat dina poe kiamat kama waroda fi sahih. Jadi kieu lamun teu mampu urang ngabalikeun sok nyieun kaalusan sing loba salat sunah ngaji tuluy teh sagala rupa belah puasa anu mana eta khususeun kete ka jalma anu didolim ku urang keur pikeun kete panebusan rasa katempuhan urang teh dina nalika ditimbang di mizan isukan teh sok lobakeun supaya ulah berat teuing urang ge teh karasa pas dibuka amal kahalusan mayana kayak geuning urang ieu loba pisan amal alus pek teh tisa ti jalma ieu nu pernah ngadolim ka urang bisa jadi eta teh jadi kifarat keur pikeun urang tuh tapi lamun ayeuna teu mampu sapertikeun kitu nya siap-siap we nanggung beratna masyarakat anu didolim jeung dosa-dosana anu didolim isukan di yaumil kiamat. Sapertikeun dina sahih kieu anaman sanyana jalma kanat nu kabuktosan lau pikeun si iman naon hasanatun ka pirang-pirang kaalusan uhida dicokot naon min hasanatihi tina pirang-pirang kaalusan si iman wa utia sareng dibikeun itu min hasanatihi lil madlumi kana didolim paman sing saha jalma lam yakun anu teu kabuktosan si iman lahu ka si iman lahu eta tetep ka si iman naon hasanatun kaalusan turiha maka dialungkeun alika si iman naon min sayyiatil madlumi tina sawarehna pirang-pirang nu didolim wa kutiba sareng ditulis lahu ka si iman naon kitab catatan ila nari kana neraka ya Allah ya Rabbana. Jadi sanyana jalma eta jalma teh boga kaalusan tapi ngadolim ka batur maka kaalusana bakal dicokot dicokot di eta jalma dibikeun ka jalma nu didolim gitu urang ngadolim ka batur urang boga kaalusan maka kaalusan urang bakal dibikeun ka jalma anu didolim ku urang rugi urang ingin kaalusan loba lamun jalma eta urang ieu nu ngadolim teu boga kaalusan maka kagorengan jalma nu didolim bakal dibikeun ka urang ka jalma nu ngadolim bahkan ditulis urang naudzubillahin min dalik jalma nu ngadolim ditulis di catatan ahli neraka naudzubillahin min dalik ya Allah mantap ulah sok adolim urang ya sanajan ayeuna urusan ngan saeutik kepeujeut tinggalkeun padoliman wa amal a'radu sareng anapun ari
dolimna urusan kahormatan diri eta pakoda karunya tagis nutur ba'du muhaqqiqi sapalina ulama ahli tahqiq al a'immati anu jadi tahqiqil a'immah ulama ahli tahqiq umat Islam pihadina itu a'rad tafsilan kalawan terperinci hasanan karena kealusan hasanan anu alus la'alahu buah-buah itu dakaro ba'dum te eta ahwatul wujuhi leuwih hati-hatina pirang-pirang jalan fi hadal babi dina ieu bab tuh geus di dieu nutur nya ulama tahqiq teh secara terperinci bari alus ieu teh hiji jalan kehati-hatian dina ieu urusan padoliman teh wa huwa naon cenah dakaro ba'dum teh annatil kalmadlamah sanyana padoliman itu padoliman eta inkanat lamun kabuktosan madlama eta goibatun ngupat aw namimatun atau ngadu-ngadu sing emut lamun padoliman ayeuna berbentuk ngupat atawa ngadu-ngadu pala yahlu maka teu kosong naon al amru urusan pihadina itu madlama min ahadil halaini tina salah sahijina dua tingkah maka tersepi ya aya dua tingkah dina urusan ayeuna mun dolimna teh urusan gibah jeung namimah imma boh teh ma antakuna yen takabuktosan madlamah teh eta qad balagot nyata nepi itu madlamah teh al madluma kana nu di dolim aulam tablug atawa can nepi kaya itu madlamah kan itu madlum kan itu si madlum balapain balagot maka lamun nepi itu madlamah ta ayana maka tentu naon atahallulu nyupri halal minha itu madlamah lamun gibah urang diobrolkeun eta jalma atawa namimah geus nepi tanya geus nepi tah ayeuna atawa can nepi nya ayeuna geus nepi heula geus nepi caritaan eta ka eta jalma urang teh ngobrolkeun si A ka si B eta kabar teh geus nepi ka si A ngalangkungan si B maka urang teh kudu eta teh menta halal nyupri halal tina obrolan urang menta hampura ka si B kusabab geus ngobrolkeun wa ilam tablug sareng lamun encan nepi madlamah teh kasih madlum kana kabuktosan non tabligu nepina itu madlamah teh lahu kasih madlum tak ada jadi pelaraan jadi dan anu anyar payurisu maka ngawaris ta itu tablig teh minal hikdi tina unek-unek wan qato'an sareng narima pegat naon amwadatu rasa deudeuh wa nahu dalik semua itu madkur maka na perkara huwa itu mah ta asabul hese mintilkan madlamah tinimang itu padoliman jadi kieu lamun geus nepi lamun geus nepi geus pasti eta madlamah dina nepina bakal jadi pilara kana hate kade ya lamun nepi ayeuna urang ngagibah kitu he ka jalma na nepi bakal nyeri hate eta jalma teh engke ngawarisna kana ngunek-unek tah nu diobrolkeun ku urang teh si jalma teh tuluy jadi pegat ka urang teh rasanya jadi pegat ka urang teh rasanya bakal rasa timbulna teh nu keheul eta teh leuwih hese tinimbang dolim tinimbang padoliman anu nemrak sakaligus leuwih hese eta teh berarti kaya urang teh nusuk dari belakang gitu ya di hareupeun mangko jiga bager sia teh tapi geuning siga kitu tah kaya engke pikiranna teh sapertikeun kitu atuh kumaha patori kumaha ari jalana pidali kadina itu ayeuna nya ngaleungitkeun madlamah eta kasratul istighfari lahu lobakeun istighfar lahu keur itu si madlum lobakeun urang keur istighfar keur pikeun jalma nu didolim ku urang terus ya Allah ampura dosa astagfirullahaladzim terus istighfar keur jalma nu didolim duna tablighihi dengan nepikeun supaya tengah nepikeun kitu tah kasih madlum teh wa talaba tahalluli sareng nyupri halal min huti itu si madlum intina mah kitulah gawe loba kaalusan urang keur eta jalma tuluy urang loba dikir ka eta jalma loba istighfar keur pikeun jalma nu didolim ku urang teh intina mah ulah nepi ka pagawean urang jadi padoliman ka batur jadikeun sagarupa tingkah urang sing manfaat ka keur batur khusus keur diri urang nama keur batur kitu bener geus we urang mah ngopi bari tafakur duh ya Allah surupu kitu wallahu a'lam bishawab.